setelah Kangjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabiin teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dina wala para wali sanga Islamkeun Indonesia wahai para aulia cek Gusti Allah. Maneh teh ku aing geus jadikeun kakasih Islamkeun. Perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang. Lain perjuangan leutik. Wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit, melawan berbagai permusikan. Diteruskeun ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Boh perangna luar biasa. Kumurni hatena. Kendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus kabelah dia tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi. Ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah, Nawawi nu leutik. Urang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh, Irak, Iran. Ketika munculnya Syekh Nawawi Tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karanganana, diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa kaditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Dia ke tengah terus Kiai Muslim Meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dia natet aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara teh. Waridat alhamdulillah kiaina arasup Golkar. Ya Allah ya Rabbi, teka denge kurang jituna dakwah ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah di hareupeunana. Di dieu almarhum ja biasa bae kadeuleuna mah, tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model gitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere nululuhkan perbintangan. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Quran. Di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah dek narfa'u darajati disesuaikeun tinggal kuari orang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata karena dunia paling kedua sabelah masa tik deh saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh barang di Lampung gede bener aya gajah malulu. Nyebrang orang ke Kalimantan, orang nyaho di Sambas teh didinya teh wah pabrik wali-wali Allah. Ki Khotib Sambas orang Kalimantan, berarti di Kalimantan sorangan, kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah. Teropong kurang kuari ke Kalimantan, mana wali-wali Allah na?
ulah carita wali heulanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasya nu ku urang kadeuleu ku mata kasat urang bae heulanan can aya. Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh kuari. Nah ieu di Malaysia nyebrang urang coba ka ditu ka Thailand. Jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand. Eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman laumil pinahwi biatu amilin pan karangan karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand. Coba deuleu ku di Thailand cangcing guari. Coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang. Ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi. Nyebrang urang ka Korea, kuyak malulu di Korea. Terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia. Ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina kumisan jeung kunyin Saddam bae. Sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein. Nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae. Sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siap jasa eleh menang lain urusan Allah nu boga urusan. Berlanjut datang ka kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika? Teu bisa. Satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika. Kitunya nama tak sumpahna satu jengkal tidak akan bisa. Selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan. Cena-cena nanya kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan. Nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya, gedung-gedung dan lain sebagainya, pertahanan lagi. Iya, cek urang Irak di dalam masalah kayak di bom ieu ku kami. Tenang bae tah urang Irak teh boga kos kitu. Masya Allah, iyalah negara 1001 malam. Vina Panduwinata tong kos itu mah. Nyete, siapa tuh nyaho sari ge. Mana ya taina Ibrahim ana qaumihi narfa'u darajat. Kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Saenyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana. Alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna. Rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah. Ulah bingung kehendak Allah. Kabeh tenang urang salat. Kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureunanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal anu brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heulana. Encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang. Kaula cek manehanana ia adalah turunan Ki Sempar. Antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kulaya 3 hiji si udel kedua si gareng kaula ngaranna si cepot. Ya ieu kebakar ya gua gitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi Cepotna, anu jadi Garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah. Ese tok nonton mah sekarang itu bae. Cenah kieu nya aing mah nya oge di kitab. Campur jeung nongton setik.
aya kitab lah mal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka didinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sang yang wenang sang yang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngredit ieu contona Kiai Agung aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah Teman-teman kurunya hong ke cara-carana yes nom yakin nanti ya terus sebelah dia